Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seueuran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'an ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulallahi sallallahu alaihi madama di saroya wal baroya wa jama'ana li hadhihi laylah min walimatil aurus ma'a walimati tasyakur ala sabilil imani wa tibyan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Walidzalika bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Al-ayah. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu idza sholat khamsaha wa shomat syahraha al-hadis. Wa qala aidan man ahabba syai'an aksyara min dzikrihi al-ayah. Wa qala aidan wa qala Abul Hanifah ba'dul ulama la budda likulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi amrin yamtasilu bihi wa nahyin yajtanibu bihi wa qadari yarda bihi al-ayah. Tipayun puja sinareng puji kagungan Allah subhanahu wa ta'ala anggeun urang sadayana anu parantos maparinan bermacam-macam kanikmatan terutami nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan keimanan urang, keislaman urang entong aya halang harungan nana ti dunia rauh akhirat. Nah amin ya Allah ya robbal alamin. Saparantos nak jaga menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dipasihkeun deui ku Allah subhanahu wa ta'ala keimanan keislaman urang ka masing-masingna. Aya nu tebel iman atau tebel anu ipis-ipis ke moal pahilik. Nek nu tebel nek nu ipis mangga. Sholawat kali salamna mugia dilimpahkeun ka junjunan urang sayyidul makhluqat sayyidul anbiya sayyidul mursalin. Lamun cik bahasa lebah itu tema king over king, raja di atas raja, adalah seorang baginda habibana wa safi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
oge ka keluargana berikut ka para sahabatna ka para tabiin tabiatna berikut ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana kempelna dina ieu tempat anu mulia munguh Allah Subhanahu wa taala jaga dikempelkeun deui di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jasa sadayana ge hayang ieu ka surga mah nya. Nu tukang nguseup hayang ditanya mah kurang hayang ka surga. Nu tukang ngaos hayang ka surga, nu tukang ngomongkeun batur ge hayang ka surga, nu telok puasa ge hayang ka surga ditanya mah sadayana ge hayang ka surga mah. Eta di surga cenah ge aya wahangan arak, aya wahangan susu cenah ge. Eta kudu percaya kana cenah ge nu eta mah. Kudu percaya yakin. Kudu percaya, wajib percaya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sohibul hajat ngayakeun ieu acara terutami dengan ridho Allah, dengan murah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kasuksesan, kasuburan, kamakmuran, gemah loh jinawi wabil khusus dengan ridho Allah sanggahkeun ka sohibul hajat. Amin. Anu kadua kalina mudah-mudahan anu ilu capek dinu hajat. Amin. Anu katilu kalina mudah-mudahan anu hadir dinu hajat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ulah amin doang, laksanakeun. Ku amin mamual bisa ngajamin salamet lamun urang teu ngalaksanakeun parentahna. Amin amin dur doh arti poho ka surga. Anu dipika hormat ku pribados pun guru sadayana anu ti masing-masing ampihanana baik anu ti luar desa di dieu atanapi anu sadesa di dieu. Mudah-mudahan pun guru urang sadayana dipasihan yuswa anu panjang tur barokah. Amin. Dipasihan rizki anu barokah. Amin. Dijembarkeun pamikiranana pikeun nungtun ngajaring ngabimbing ka urang sadayana salamet tina ieu dunya, salamet kana neraka, asup ka surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula ieu marga pemerintah jerteng nasional ge. Yang saya hormati aparatur kepemerintahan sipil militer dari atasan sampai bawahan, dari tingkat RT RW Wanrahan Sip sekaligus RK kepala desa aya jaro. Ari keur hayang jadi jaro wakilna lain eta nu datang ka imah. RT malah mendatang. Aya. Alhamdulillah. Wios jaro masih sibuk ieu nya. Ngayakeun program naon-naon kangge saha kangge masyarakat. Mudah-mudahan ieu kepala desa di dieu jurdil, jujur dan adil. Mudah-mudahan. Teu aya jaro teh aya. Waduh lamun aya jaro mah cocok ieu. Beudeung mah apaleun ka kula mah teh jaro. Anu dipika hormat ku Pirdados mudah-mudahan ieu kepala desa di urang desa naon dia namina? Desa Bejod. Baheula mah lamun koderan teh eleh bejod nya, bojodnya. Mudah-mudahan kepala desa urang dipanjangkeun yuswa anu barokah. Amin. Dipasihan kesehatan. Amin. Serta dipasihan rizki kangge bekel ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kepala desa di urang ieu sing tiasa ngajalankeun roda-roda pembangunan anu pikeun maslahat sanes anu pikeun mafsadat pikeun masyarakat. Mudah-mudahan eta kepala desa di urang mudah-mudahan diangkat derajat tos sabaraha periode dua alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan eta jaro rahmatnya. Mudah-mudahan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ieu urang acara hajatan Bapak Sohibul Hajat ngayakeun walimah, walimatul aurus. Ieu teh diiring ku pangaosan. Mudah-mudahan sadayana ibu-ibu pamuda sareng pamudi oge bapak-bapak sadayana eta dongkapna kana ieu tempat tertek dina hati nurani sadayana ngagaduhan hayang guru hayang guguru atanapi tolab ilmu. Bener eta ibu-ibu kitu tirompokna masing-masing henteu hoyong ningali kibogel ireng henteu. Ieu namina kibogel ireng Bu nya pendek hideung hirup deui alhamdulillah. Masya Allah.
Jadi lamun aya nu hideung kira Ki Bogel Ireng pan ayeuna mah ta kiai di daerah Tangerang, Ki Jablay, Ki Semar gitu kan, Ki Bedug masing-masing gitu. Pan baheula ge aya di Serang anu kasebut Kiai Ki Wedus. Keur waktu di pasantrenna kita ngangon bae ku guruna sampaikeun bisa ngaji katelah kalakob ku tukang ngangon Ki Wedus. Ieu Ki Bogel Ireng alhamdulillah Bu tepangnya sareng Ki Bogel Ireng. Ari pribados kawitna di Desa Tanjung Sari Indah, Kacamatan Gunung Kancana, sakabupaten sareng ieu meureun haji itinya. Mudah-mudahan urang dia ulah nurutan bupati di urang mah telok Jumaah. Ulah diturutannya telok Jumaah si eta mah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, urang saeutik demi saeutik ieu hadirna di dieu. Mudah-mudahan sadayana kenging taufik sinareng hidayah kusebab pribados saupamina teu dipasihan taufik sinareng hidayah ku Allah moal tiasa kersa ka dieu. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, syukur ka Allah tiasa dongkap silaturahmi ka dieu teu aya jabi pribados nyanggakeun kapihatur kasadayana terutami ka pun guru minal aidin wal faidin kakurung keneh Bu Idul Fitri maafkan lahir batin pribados dosa anu karasa dosa anu teu karasa mudah-mudahan sadayana sing ageng pangapunten lautan jembar pangapura pikeun abdi pribadi. Insya Allah pribadi abdi ge saya giti kamari sadia ti baheula kangge ngahapunten ka sadayana bapak-bapak. Aku ping Bu. Alhamdulillah make salon ieu. Ieu walimahna walimatul aurus Bu. Terutami anu arek dicacah karayah ku pribados ibu-ibu ieu. Pan kumaha komplain kieu. Eta ibu-ibu di mana ge pangkompakna eta ibu-ibu dina pangaosan hartina mingguan bulanan pangkompakna komo eta bari hartina urang rada bisa saeutik beuh di majelis di ditu mah duka di dieu mah bari jeung teu puguh teh ge nya kitu atuh rajin ngaji mah di ditu mah duka di dieu mah ieu sanes di dieu Bu sanes di ditu nyarioskeun oge pribados di kampung pribados bari jeung solawatan bari jeung maca solawat nu mana bae solawat nama kari katimu manehna bari jeung manggilan babaturana. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabil khairil anam wa bi umil mu'minin. Teh iroh teh kusum gerak ka dieu di dieu aya teh ipah doang jeung teh iroh sok anu kitu di dieu aya ulah diturutan kudu eta mah ngarang gitu. Lamun manggil bae nya manggil heula karak urang sholawat gitu Bu nya sing hade. Tadi anu hilap pribados almar'atu idza sholat khamsaha wa shomat sahroha wa hapadot parjaha terus kadituna kumaha Kiai hilap pribae wa atoat zauzaha min babi sa'ah min abwabi jannah. Ari awewe Bu eta pangbabarian asup ka surga sebenarnya mah hiji eta awewe daek ngalakonan salat anu 5 waktu, kadua eta awewe anu sok daek puasa dina bulan Ramadan, katilu eta awewe anu ngajaga tina parjina, anu kaopat eta awewe taat ka salakina. Awewe tah taku bingung ulah wa kamara kaki bagian lengkeh lalaki disabet ieu eta awewe sapertos kitu diharamkeun ku Allah pikeun ka neraka anu sapertos kitu kumaha ieu awewe ibu-ibu di dieu rajin marajinnya kamu sholat rajin ka majelis talim rajin pengajian rajin girigitan rajin segala tek-tek mengekna eta ibu-ibu pangrajina
Pak abdi rek ngaos tos dipanggil tah di madrasah ieu seusehan poekeun eta sangu akeul eta si dede lamun hudang bere jajan osok gitu osok moal benang ganyaran moal benang ganyaran tanyakeun ka guru di dieu moal benang ganyaran najan tagi woi doraka teu ngaji mah doraka eta teu pajauh jeung caritaan baheula tukang ngaji ge cenah belum tentu ka surga tukang ngaji belum tentu atuh kau nu teu ngaji tadi coba berental bab itu entong sampai kalbah nya entong naudzubillah summa naudzubillah entongnya eta lamun awewe sapertos kitu insyaallah jaminanana surga ku Allah Subhanahu wa taala tapi henteu loba parentah ka salaki kumaha eta lalaki ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa lalaki lanang jagat rajana keluarga didinya nage tertera wa'mur akhlaka bisolati lamun teu marentah anjeun kana salat ke keluarga ka pamajikan ka baraya ka tatangga eta lapur ibadah kurang oh coba ge ya orang mah kadang-kadang urang ya gerak ke Jakarta dia cara si Komar tuh ya orang Komar lain lain Komar di dia gerak ke Jakarta dia cina si Komar mati Jakarta kebeli biar segala tuhnya padahal anak kurang keur di balai keur di pasantren si Komar mah kebeli biar kagak ada sawi neuk airaha dia mah ngamuliakeun pakol ya Allah ya Rasul eta anak di pasantren sampai ke digoyak gitu kok keluarga anak ku indung bapana dayus eta sabenerna mah ngan urang mah kadang-kadang aya kumpul salah doraka mah kiai aya namanya maksiat baheula mah di dieu paling nonton layar tancep gawane salam baheula mah paling nonton ka kadu gawir golek saumpamana aya nama maksiat tina kantong kabeh ge jalamun bang cacakan zaman ayeuna budak ayeuna cara budak baheula sim pribados ieu sanes payunan sanes agul ku payung butut lahir pribados 58 ayeuna geus sabaraha tahun geus 60 leuwih baheula mah di dia pasti namanya kerja menampung cepor lebah dia ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana lebah dia astaghfiru rabbakum minnahu kana ghafara lebah itu ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin baheula mah ayeuna mah ieu bae setan kepeng ieu bae setan kepeng ida gara nyangu muhun mah titin laku kumah muhun mah eta doang urang ibadah cukup ku amin gak sholat tak? Amin gak puasa? Amin mual urang ngajar ku amin mah tapi dengan catatan ku urang tak ngagawean ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ieu ge tukang nyarios dimanapun tempat ieu dibagi bisi mah ieu dina renyak kahirupan pribados mah alabatan anu ngupingkeun sabenerna ieu pribados ieu tongkrong mah tongkrong mau ngisina siki kaung cara bulan teu ngaku-ngaku pribados pokoknya sama pribados nguping penceramah sanajan internasional penceramah nasional tapi lamun make aing-aingan teu tasarruf jeung inama bu istuli utami makarimal akhlak najan sorbana sedetenong di hareupeun urang kapan boga loba kolot masyaallah naudzubillah min dzalik urang teh urang pribadi urang ya ku anak urang minta duit aing beungeut dia ka kolot tuh adabnya najan teh geus sorbana teh sedetenong pake tadi hanapeun lomba di sekolah diterangkan ku anjeuna innama buistu li utammima makarimal akhlak Jolbe Ibnu Akil menerangkan
parpa bidomi wansiban fathan wajur kasron kazikrullahi abdahu yasur. Parpa buktikeun ka kiaian. Lamun baheula kiai zaman Abah Haji Jalal, kiai ketok timu ngajina. Tukang ceramah mah ngajan bisa, ngajina teu timueun makena. Tapi nu bisa, nu timu ngajina yakin bisa makena. Nu bisa ngajina teu timu makena. Teu nyawa indah kita kasih eta ilmu nama. Ngeun akhlakna doang tah itu. Cocok bener nih. Iya mah. Kamari keur bulan naon etanya? Kakaduhalang Asep Mubarok. Kakaduhalang bulan Mulut. Panjang kula akrab ieu nya, sedih sepang. Atuh 11 juta. Ngeun ieu balik ngabejakeun ka sebulannya kudu kula 11 lain. Ieu mah ngabejakeun Asep Mubarok 11 juta. Ngeun eta kiaina pan manehna mah internasional. Kadang-kadang eta kajen teh kiai nasional, internasional, kadang-kadang eleh ku nasi wuduk. Kuat di jam 8 ka jam 11 kitu dah. Gitu. 11 juta kata dua halang. Atuh ja dongeng nama dongeng nu bodoh. Tunggul irang mah sebelah tunggul irang. Dongeng nu bodoh. Atuh sok didongengkeun ku kula eta. Eta. Tapi kula mah tadi bayar paling kadeng. Teu bagi 3 juta teh dari benda. Kumaha moal. Makanya kula mah ieu cacahan kula mah lain nyiar duit ieu jatuh leungit duit entok. Teu nyiar duit kula mah. Jeung uih nang kidu di kardusan ulah. Ulah di kardusan ulah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ieu ngaos urang di dieu ge cukup sabenerna mah. Kasepuhan urang cukup di dieu ge ngaos. Cuma beda pan kanu anyar. Beda nu anyar mah eta lamun pangaosan di dieu saumpamananya naudzubillah summa naudzubillah kamari lebaran dintenan di dieu lebaran akur aya nu Jumat aya teu naon Jumat hade Sabtu hade anu goreng mah ka Jumat henteu ka Sabtu henteu anu goreng mah nu teu enak mah eta ieu mah lebaran ongkoh pasiri kiai jeung kiai. Si padahal di dinya lagi ayat Allah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bersatulah di antara santri jeung kiai, bersatulah aparat jeung masyarakat, bersatulah nu pinter jeung nu bodoh. Lamun ieu alim doang, Allah mutalim na kumaha kula nyaritana. Makana pan baheula. Aya eta kiai baheula. Eta mah cenah nu ngali kuburan 5.000 bae sholawat mah. Ieu mah nu nyolatan cenah 10.000 kiai polongo eta. Lamun aya keneh kiai kitu mending bejaan eureun bae dia jadi kiai. Kan lamun urang nu bodoh na kumaha urang. Oh. Ari meminta mah ka Allah. Gusti mudah-mudahan ieu masyarakat bodoh kabeh ulah naudzubillah summa naudzubillah ulah kebersatuan di antara satu sama lain ahli sunnah wal jamaah. Adapun Ahmadiyah Muhammadiyah silahkan tuh nu penting urang madhab urang teh Syafi'i eta madhab Syafi'i Hambali Maliki Hanafi di antara 4 madhab lamun hayang ningali ka kumpulna eta madhab 4 madhab di Mekah Malang Jumratul Aqobah hayang nu payung bismillahirrahmanirrahim aya nu batu 7 sekaligus bismillahirrahmanirrahim aya mazhab urang mah hiji-hiji bismillahirrahmanirrahim pan mazhab urang mah Syafi'i cuma mazhab urang mah lamun dikritik ka badinya eta mazhab urang mah keras pan di urang ieu kadang-kadang aya nu maot urang taklid heula ka Imam Hanafi lamun ngajalankeun kudiah ulah cik Imam Syafi'i mah hadap urang lah geus pae tapi cik Hanafi urang tah lain nambalan kana salat
lain nambalan kana zakat, lain nambalan kana puasa, lain nambalan kana adus, nutupan tina taledor adus, nutupan tina taledor puasa, nutupan tina taledor sholat, tutup majeng tambah lain, tutup masa ketika digodain ngelublak, tapi lamun tambal di kaput pageh, berarti haji jajan mah dibalik bingung benghar, mual sholat ditambal ku duit. Itu awas ulah salah diantara satu sama lain kiai jeung kiai, ieu mah alumni ti anu, ieu mah alumni ti anu, sing hade ka generasi penerus ku zaman ayeuna hayuh galakan urang, gebiarkeun ieu dan sagarana gampang campak kawiragama. Karangan Mama Abung Pasir Bedil, Citunun gampang bisi teu boga. Wawacan pake ceng. Generasi penerus. Eta nu maraban anak pamajikan urang. Kadang-kadang urang bisa maca kitab sabulan sekali maca rokos bungkus amplop 20.000 50.000 sabulan. Tapi maca seh urang timu wawacan. Pangnyalametankeun saung, pangnukuhkeun leuweung, pangnukuhkeun sawah. Nek bagus nentu dan sama sabon doce nyita mah 50.000 geus asup. Docan congcot. Maca kitab mah sabulan sakali bah pengajian, tapi wawacan lamun bisa, lamun timu wayahna kudu berusaha. Eta rumah tangga pribados ge, ieu mah sanes dongeng batur pribados. Dongkap ka kaduhana. Aya nu ngalahir, dua peuting teh geura kaluar. Naon inu dijampekeun ceuk hatenya. Pan urang berbaro teh mah, pan urang di balai mah di mana horeng bae eta. Nanya nu keur ditu nya. Mama gayung. 50.000 diselapkeun dina deukeut gayung kieu. Pan eta raga kieu pan 50.000 banyak gitu. Tina gayung tina leungeun maneh. Wayana cenah pan nyaretan teh cenah anak geus 22 peuting itu rek lahir. Ulah sumpah tawakuf ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubath. Lain bohong, lain cari eta nyata pula. Atuh padi Allah mah jabah banyak. Begitu diinumkeun diusapkeun borok kosot, lalaki tapi ka budak cikula. Atuh lajeuna mah kula nyiar bah, nyiar terus lang bae pula. Nyiar. Kadukun paraji. Atuh kore bejaljol kitu nya. Pan tilu eta mah kalahir teh atuh teh mah rahasia Allah. Mun anu penting 50.000 jajan anak kitu. Orang doang biji gentai. Artinya daripada kiai zaman ayeuna ya. Zaman ayeuna kiai nu direnang mah tas, bagus tas, di jerona proposal. Diajak ngaji. Kiai cenah urang pengajian desa lin. Buka cenah kagok ke kacamatan. Astagfirullah, anu ngajar ngaji saha jurig. Ya Allah. Ku zaman ayeuna baheula mah bari jeung kameuti teh kameuti apalnya kameuti kaneron kameuti di jerona mah kitab. Beneran kiai baheula mah jadi pamakean kiai baheula jeung kiai ayeuna jauh. Memang di akhir zaman ieu saya di zamanun ala umati bener kapanggih ku kula kapanggih eta baheula ti Abuya Jalal almarhum uki lamun ieu uki jaga ngalaman ti tahun 2000 kaditu melak cau muli buahna cau rejang melak cau rejang buahna cau muli eta pahamaneun kapanggih ku kula bah kapanggih ku zaman ayeuna kapanggih Allah Subhanahu wa taala kiai santri hadirin kaum muslimin rahimakumullah nurunkeun Allah nurunkeun ayat 3 ayat bergandeng-gandengan eta ayat ngalaksanakeun anu hiji tanpa nu hiji moal ditarima anu hiji seperti bunyina kumaha aqimus sholah wa atuz zakata paman sholata walam yu'addi zakata la tuqbalu sholatuhu hiji nu kadua ati Allah wa ati rasul paman atau Allah taala walam yuti rasula la tuqbalu itaatuhu dua nu katilu anis kurli li walidaika paman sakarallah taala walam yaskur li walidayhi layak balu sukrohu lain sukro warung ieu kaharti berenyak ku abah ieu aya sakarti mah eureun bae urang hiji anu
nisab zakat. Anu teu nisab zakat mah teu dicaritakeun. Nu nisab zakat teu ngaluarkeun zakat eta tarang botak tuur botak ibadah ka Allah latuk balu salat duhur. Anu nisab kumaha anu teu nisab henteu gabah teu boga pare teu boga salat henteu eta mah sakiun pi dunya sakiun bil akhirah. Parah eta mah gitu. Anu kadua ati Allah wa ati rasula, anut ka Allah doang henteu anut ka rasulna eta latuk balu keneh moal ditarima anut ka Allah lamun teu anut ka rasul. Tadi ge dicaritakeun ku pribados man ahaba sayan aksaro min dzikrihi eta eusina mah. Nu katilu anis kurli wali walidaika pamang syakarallaha ta'ala walam yaskurli walidaihi. Syukur ka Allah teu syukur ka inung ka bapa layak balu syukrahum wali tarima syukurna ku Allah. Sok aya nu ngalunya ka indung di dieu. Rasakeun kudu ngalunya. Ulah tacik ulama hampura tapi ka kiai. Ulah tacik ulama cik Roma Irama geh kamakola Roma Irama lain kamakola ulama. Cik Roma Irama, hei manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Itu paneta Roma Irama lah. Ieu mah gunung di suhun. Maaf ya kesepuhan. Muntah mah di Carucuk. Aya di dieu nu sok Carucuk aya. Lain ngagorengkeun urang Carucuk lain. Kunaon kadinya ngadenge eta oyot irang jeung oyot hirir. Bismillahirrahmanirrahim. Dewa kayu, dewa angin, dewa laut, dewa sungai. Pun atuh cikulana naonan ieu. Aya di dinu Carucuk aya ulahnya. Ulah. Eta mah bid'ah, dolalah eta mah lain hasanah. Curucuk teu galung buka ditu. Ka Cikaduk, ka Gunung Leutik. Eta di dinya pernah pribados kos kieu lah. Pernah kos kieu. Kuat eta mah naudzubillah sumanon panjaman sampai keur nuluhur teh toanya dibalikeun ka ditu ka batur. Urang dinya, ieu naon cenah ieu? Astagfirullahaladzim. Memang eta Carucuk lain urang ngagorengkeun naudzubillah min dzalik. Cuma akidahna nu rosak. Rosak, mewahna rosak. Mahiwati urang rosak akidahna. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Eta ibu-ibu, lamun ibu-ibu tadi entos dicaritakeun hayang ka surga gampang, Bu. Ngadidik anak kurang sing hade, ngadidik keluarga sing hade, pikeun lalaki katelahna la wa'mur ahlaka bisolati, parentah ku aranjeun kana salat. Cik karamat Tuhan Sabdul Qadir la budak likuli mukminin bisa iri ahwalihi. La budak lana dinyala nahi teu beunang henteu ai geus balik ka kudu nitah salat. Ulah nitah doang urang mah ceng geura ka masjid kumaha mah remote. Ceng geura salat cuma bagian dan pangdenge main bola cenah anak nasional. Astagfirullahaladzim. Nek di mana eta anaknya? Ngomongna mah kabeh oge hayang boga anak soleh. Tuh di kadu halang si soleh boga 5 teu kaurusan cokot hiji kunaon. Beneran kula mah hayang ge boga anak anu soleh. Akhlak mah hayang anak soleh mah di kadu halang jeung kula jadi suka ieu. Nyokot hiji mah dibikeun pasti mah aya genep ta. Lain bohong mbak lain. Ai tah mah ku hayang anak soleh loba di kadu halang tinggal nyokot tuh tayang kekauk mah. Beneran lain lalagaan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Eta bunga didik anak memang lagi hese. Urang mah dina salat duha Allahumma in kana rizqi bisa ma'i fa'jilhu ya Allah wa in kana baidan ba'ina bil ardi fa'jilhu ya Allah wa in kana baidan faqribhu ya Allah. Anak mah saya ngajual pan. Urang mah karak mentah.
Dok di mana apaan? Atuh aku zaman kuari. Mudah-mudahan jarang eta anak kurang, mudah-mudahan eta bapak ngadoa diijabah ku Allah aing sugan diganti HP. Pan urang kuari mah kitu. Urang mah bo ulah ngarasa bangga. Boga anak, boga incu, urang mah incuan. Balik di Jakarta. Ngomong lagi geus lain deui pan ya, incu urang. Bu cenah incuan mah nyanyi dina TV ge katurutan. Titah ngaji abatas sama teu nyahoeun. Pan urang neuk ngalaka saha, jangan ngalaka Rasul. Neuk ngalaka Firaun urang. Bangga pan. Bari jeung nyanyinya atuh nyanyi teh anaknya bangga pan. Masya Allah. Bari nyanyina teu jelas lamun teh tamanya. Dina ayu ting-ting teh teu jelas. Di mana? Di mana? Di mana? Atuh di mana di ayana? Kamana? 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 Atuh kamana di ayana kan gitu. Pan teu jelas tapi disawer eta ku jaro-jaro goblok bapak. Disawer pan. Teu duit subsidi teu berikan beak eta pake nyawer. Ai kula di dieu nu nerangkeun hukum Islam aya 5 hukum dan rukun iman aya 6. Oh nu nyawer. Kopi ge kopi. Rada aneh kula ieu lebah di pacelok nih. Lamun cik bahasa kolot cuma pacoro kokot. Geus garis besar nama ieu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ieu sohibul hajat ngayakeun pangaosan urang tah lir ibarat garis besarna GBHN nya garis besarna urang tah moal boga nanaeun lamun telok nyinanaeun. Moal boga nanaeun urang lamun telok nyinanaeun. Ku sebab naon dina nadom lagi kieu yaman bidunya hustagol qad gharrahu tulul amal aulam yazal fi goflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti bagatatan wal qabru sundukul amal isbirala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Kitu bu ngajar anak mah bari ngais ieu abatasa jahaho dadaroja sasasodo todo aga kakokala manawaha la aya. Kitu ngasuh anak mah iya mah bari anak cah anak laki uga anak kumaneh coba kan nya jadi aku ya Allah munasabah eta anak urang loba teu ngaku. Makanya lamun malajar anak pusing bentes hayang naon aceng cenah hayang ka walung ulah walung lamun geus gede walung bae isineun ka warung hayang sukro ulah hayang cuklo nya. Coba lamun ka gede dibere petar ku Allah cuklo bae isineun anak urang. Sing hade ngadidik anak mah. Eta lamun pan baheula nya baheula sabaheula kula. Sainget kula baheula Fatimah panggung di mamaratanya raka orok ceurik bae cibaris kolot curulukeun nya teu canyahoan eta orok kana curuluknya atuh nyar pan curuluk bari jeung ti peuti ngajujot ti dinya simeut na lampu cepor teh ciki nungkolot oh ya kasep atuh dibelem kana lampu lamun ieu dia mau milik ka dieu deui dianya lamun mau panyakit mabur dia ka ditu nah jangan kula ge teu mabur atuh dibelem dieu ti kok atuh ti sadaya kumaha menang sibetnya moal seubeuh anak urang masyaallah eta piceun eta kidah eta piceun wayahna piceun jeung aya keneh ku jaman ayeuna Mbah anu ngararang ka Jakarta jalarangan bulan dia berangkat ke Jakarta atuh nu ngalarang nu nyieun larangan bulan mah teu patuh tapi kadukun patuh zaman ayeuna keneh nu kitu ulah leumpang nya larangan bulan ya ieu mah dur dohor jojong dur asar jojong patuh bae kana larangan bulan tah eta si eta teu kudu nyiar nu lain deui eta dina neraka jaga kebel eta si eta teu kudu nyiar nu lain deui dorakana kebel eta dina neraka eta janari loba eta kolot baheula sabenerna mah lamun dipake kurang eta mah ilmu kolot lain ilmu kolot pakeun urang dina kitab aya bener Allah dina kitab boleh can Allah ulah ngomong dina kitabna
Ulama di ditu di kadualan maaf ya kiainya. Seren tahun makian kene kula. Demi Allah makian kene seren tahun kula. Bila mana poe Rebo tanggal 1, tanggal 7, tanggal 5 nisbah dina poe Rebo seren tahun kula. Dia aya ke di kadualan. Bisa teu percaya tanya ka urang kadualan. Seren tahun kula mah digerakkeun bae. Kumaha nyerengkeun 4 tahunan. Nyerengkeun 4 tahunan eta cik balik sekolah, cik zaman ayeuna mah santri tasakuran. Ngan eta zaman seren tahun lamun dibandingkan kokek, moklak, jamang, tarik iben pankuari meta darah cenanya moklak baheula mah panen tadi maling pinggir lain terminal satamplas baheula mah panen tadi polsek tangsi Raboes itu beneran lamun urang ngayehkeun ka omongan bari sekolah jajal lamun teu katulah ieu pikeun ceulik kula katulah terus terang bae ngayehkeun ka bari sekolah eta bari sekolah nu ngarahkeun ka urang katu bener ulah lempang diajak poe ieu mah maji magrib sane kala kop sina-sinaon kapna naon lamna naon lamun dina amil teh mah pepa sehat liana sholat kop elah tarkib memang eta penceramah di mana ge sok rada kasar model kula bahasa urang bae nya kasar atuh keur narkib lagi kasar ya ki di mana eta narkib anau kedah janten mumtada di piwarang ropa ku ibtida kedah ropa alamat ropa nado madohir Allah urupun janten kobarna cenanya Allah jadi kobarna bae ngeun anu cara mah aing-aingan mah kula mah teresep deh sebab terlincah karena inama bu istu li utamima makarimalah lah di mana eta abah ngaos baheula anau kedah janten mubtada di piwarang ropa ku ibtida kedah ropa alamat ropana dokin uru pun janten kobar masyaallah jangan orang Cianjur ge moal ahli bahasa Sunda moal menarikibah bahasa kasar bae gitu ngeun bu sing hade ibu bisi naudzubillah summa naudzubillah ku saking aral urang moe hujan bae ngalapare misalkan kasebut cik bahasa kolot teh apa kokot ditingali kurang di dieu mah di sawah meuli moronyo ieu pare kemudian di karungan menang 3 karung padahal menurut tidak urang logika urang udah 8 karung mah menang Masya Allah ulah naudzubillah sampaikan ayat Allah pake babanyolan pan aya diantarana naudzubillah summa naudzubillah wailul likulli humazati lumazah mungkulik mumacul hayang jalan-jalan saja naudzubillah summa naudzubillah ulah mending keneh kieu hadis kirata bae ibu mah ku sebab bae baheula dongeng cenah ge dongeng ieu mah nyabunya lain nyata dongeng aya hiji kolot aki-aki aki-aki mah kolot nya jawab berapa aki-aki mah jeung nini boga anak parawan di sisi cai boga kebo barang tidinya jual be jawara kadinya sanggeusna datang jawara kadenge eta ku nu boga imah teh cik nu boga imah cik eta jawara cik nu boga imah mun tama ieu urang boga minantu jaganya ieu kasih neng salah kasih neng gampang kiai mah bisa-bisa ngaji gitu gampang kiai mah cik manehna kadenge ku jawara cik jawara moal enah ieu urang teu ganti lalakon mah tadina meunang paling kebo eta bu tah ganti lalakon sanggeusna ganti lalakon make celana akoib celana kieu celana hideung mawa jala kasih jala kasih si cai gede kecerik jalannya tah jala tah sanggeusna didinya cik hartina jawara nu kawin anak aki-aki teh pas didinya pas tibarun artinya pas tebareun itu atau pada sama untuk asupna ngaduakeun ayat Allah pasti barun gebrus jalannya ingkana sangkuta lali wasilulupun angkat segitunya jadi lamun ieu jalan ngait silup angkat gitu cik anu boga anak parawan teh santri nu ngajalan tuh nya ngan piraku zaman Korea nu kabodok itu kene apa heula ieu lamun anu kana kabodok Korea tuh kolongo cenah eta dongeng nu bodoh ieu
sausna itu gancang cari tanahnya di kurah-kurah sepatere eta dikawinkeun ditikah sabrang nikah isuk-isuk eta ngaji bae ngapalkeun puturuhum bil wuduki komondoran oh ngapalkeun dina asa isuk-isuk rokok komondor jeung wuduk sapir ya atuh ieu boga minangtu santrinya orang Jawara kolot ai datang ka poe Jumat ceritaan titah khotbah ka Pangimar urang teh kangge khotib cenah kieu anu dikieun baguman wal burang teh nyaona nih banyak buka ke jenderal lewat eta dikenteng sih ban dibukakeun wal bulaklak jenderal nih pan masyaallah naudzubillah eta bodoh harita mah eta dihampura ku Allah di tahun 70 bodoh jalma ka baditu dihampura ku Allah kusabab guguru hese di tahun 70 ka ayeuna lamun ngaku bodoh moal dihampura ku Allah munggu syariat ngaji mingguan aya ngaji bulanan aya santri tiap lembur aya baheula mah sainget pribados bae ge aya di Cimanyang Rayuarita aya di Geureuh Canuh Abah Haji Nahrawi tuhnya aya di Cisantri Mama Gustomi Mama Dimyati sakaligus eta kimuh tadi ge masantren keneh harita bisi teu percaya taros ka kimuh tadi geter ka ulama eta masantren keneh harita di pagentongan Mama Dimyati mah diukna sok dina kursi hoek kieu baheula ayeuna mah lamun ngaku bodoh moal dihampura mungu sarehat kusabab ngajan tagih zaman ayeuna eta ngaku bodoh ayo teh timu bae ieu salat cenah kiai saha nu timu salat kabeh ge teu timu nu penting urang ngalaksanakeun salat ngeun dina hate urang eta ulah hayang asup ka surga salat ulah hayang asup ka neraka ngalaksanakeun parentah beh labuda likuli mukminin asal dudohor salat ulah asal manyar naon engke dul asar salat asal ulah maghrib manyar naon itu jarang bae salatna jarang ulahnya bu asal dulu dohor salat dohor maghrib asal ulahnya naon dohor bae santri zaman ayeuna ku zaman ayeuna masyaallah sampai ke kula mah kieu kiai pan ieu alumni ti mana boai di Kaduh Alang aya usolli fardhu dhuhri arba'ati mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala Allahu akbar kaulah ngalaksanakeun salat zuhur 4 rakaat karena arah-arah kontan lillahi ta'ala jeung teh ulah dibawa kontan menep di hutan sabodot teh nu penting menghadap ka kiblat beh eta mah kontan jeung di hutan ilallah tah mah memang maknana ada kontan dirinya memang nage ngeun lamun urang teu bisa kumaha daripada ya Allahu akbar dina hate kontak tadi hutang ya ulah sampai kalbah dinya eta salat bu eta salat lamun misalnya urang nisbah kana hukum eta salat pribados mah munguh syariat lamun ka surga ku salat pribados henteu dengan izin Allah moal sarina beneran bah sarina kusma di Kaduh Alang mah keneh eta nu ruku kieu itulah ruku kieu pan ruku mah kudu kitu tanya hampura tah tak kitu tah ulah kieu dengan BHS ulah atuh dalagan mah kadi itu ulah kieu aya salat kieu tah eta ulah tah ka Mekahnya abdi keur ka rumah sakit Haji Darmo dirangkas salat di Masjid Agung ilu ngamung Allah cik ulah udah naon dah aing mah mu parokoh ulah terus terang mau parokoh ulah mah bangsa naon ieu nu kieu alabatan Cimande ya Allah ya Rasul eta salat ya Allah ka pangeran bu masyaallah sing hade bu sing hadenya ka salaki sing adab dan mudah-mudahan mah ieu ibu-ibu santosna ieu nu hajat ieu sohibul hajat lamun meuli rabuk teh rabuk paret di Kaduh Alang meuli rabuk sawahna kiai di dieu nu boga sawah bisi mah di dieu keur teu can dirabuk pati Kaduh Alang menang meuli sohibul hajatnya rada rarehe di majlis taklim sugan ieu mah geus dirabuk di Kaduh Alang leubeut dina sawahna
kiai na ngajarna ngeunaheun lobaan pan eta lamun urang aya nangarana alim bae sorangan di masjid jawatan di majelis eueuh mutalim jeung saha nu dibagahan kitu ai kiai mah kabeh ge boga bela diri naudzubillah sumana naudzubillah urang nazorkeun al alim habibullah walau kana fasikon al jahil adullah walau kana abidan kiai mana jantan ge pasek di hampura kok pake ngakasih kok ngan ulah terena abong kiai berjamaah anu bae goreng tempe mah jeung goreng bakwan pake batur ngopi ngeunah goreng akhlak kiai teu sareng ngadahan beneran pancen eta mata kiai kulagi kiai cik batur mah kadang-kadang naudzubillah summa naudzubillah urang lamun teu boga patokan kalebah dinya cik rasul ta'alamul arabiyah wa alimuhan nas geus sangkeut kiai kula kudu ngukum nyarita di kerengahan masyarakat kuari mah alah kumaha ge belum tentu ka surga cik di burieu oh diancakeun ku urang alah da keueuh ceramah nangge hadena Syekh Lukman baheula boga kuda hiji Syekh Lukman cik riwayat boga kuda hiji lempang ka malimping ka jelema rame dibuatan ku anakna eta kuda Syekh Lukman nungtun kieu cik jalema ku polongo eta anak heueuh ngagawekeun kolot anak mah buat di luhur kuda kolot mah titah nungtun ngomongkeun balik deui cek sakali deui bapana buat kuda anak Syekh Lukman nungtun polongo cenah eta heueuh kolot anak mah titah nungtun kolot mah buat kuda pan eta urunan eta ngomongkeun urunan tirinya ceng ieu urang jajan ka Malimping buat kuda saduaan datang ke Malimping ku parolong pikeun age kuda mah sorangan kuda kalah saduaan astagfirullahaladzim datang sakali dari terakhirnya ceng ieu urang ka Malimping aceng nu mecutan bapak nu nungtun kumaha cik urang pasar sar jelema loba ye ku parolong buatan nanti di buatan enak aya nu ceramah di Tangerang nah nya eta nyadok badak tuh nya enak para sae mata nu ceramah dinu Saibul Hajat kamari ngaji mengaji tapi nyari kanan aing bae eta nu ngarasakan cari kanan nu boga kalakuan anu teu boga kalakuan teh kok urang nyahona karena korupsi cik beja korupsi mah teu bisa ieu batur nu korupsi urang mah nyaho si eta korupsi cenah ge lamun ngarasa kasinggung cacahan kula ieu ayeuna patir sapaeun teh kanu ceramah nu dia ka Saibul Hajat sari ka ngaing bae cenah atuh bawa ngalakon kumaneh kitu ieu jalan mun teu boga kalakon kitu berarti kok ngarasa kasinggung pan anu ahli cacahan mah teu beda kareta video ka ditu baheula mah pan eta kareta tirangkas anu kalabuan ulama ngalaman keneh ngabuatan tirangkas kalabuan kareta gojek ada kareta baheula ngalaman keneh eta halteuna Cimenyan Sekong halteuna baheula aduh kacang ngalaman kula eta buat kareta eta kula di barat kareta eta di jalan kareta neuk kebo neuk sapi neuk embe neuk hayam ditabrak bisi mah nu nyari tagih alamat nu ngadengekeun renyekna mah urang geun sering ajak apa jaga di ditu lamun masyarakat ka surga ajak pula euy hadieu kieu jadi surga macam ge ngeunaheun pan kadang-kadang eta ahli ceramah doangna pang sucina bae teh kumanehna beneran batur masalah bae sedangkan eta Roma Irama ge ngatakeun semut yang di seberang lautan jelas kelihatan tapi gajah di peluk mata teu boga deuleuan ai kesalahan baturnya kesalahan batur dikorekan eta seperti kumaha ku zaman ayeuna mah pan eta wartawan baheula mah diurang kadang yang di Jakarta kuari mah ka desa aju kagorengan dikolecer-golecerkeun anu ngabukakeun aib
Seorang manusia ngabukakeun aib manusia tanpa dengan akurat kesalahan akan lama di neraka. Omak be omak, ulah ulama omak gitulah. Masya Allah tabarakallah. Bu sing hadenya eta ngaheeskeun anak sing hade. Ayun-ayun ambing baheula pijon. Di ayun-ayun ku sambing pijon. Mending keneh kieu cikula ge. Eta ibu-ibu bari ngaheeskeun incu anak. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi umil mu'minin ya qawiyyu ya matin iktisara zalimin ya aman al khaifin najina miman nakhaf. Bisa bu eta bisa. Lamun teu bisa geus dibere oleh-oleh ku pribadi. Tenu lalaki, tenu awewe. Iya dina kitab kerenjen aya. Siaran mana kitab kerenjen? Mana kitab kerenjen? Mujarabat, Parimon, pan kerenjen sama. Kekerenjen ceuli bakal anu, kekerenjen pingping bakal anu, gitu ya. Kekerenjen pipi bakal anu. Pan aya dongeng nama heula cenah. Bah cenah abi mah kekerenjen mata lebah katuhu, lebah kenca, bakal menang duit kasep. Tapi sadua beulahna maksudna yang loba bakal kumaha cenah sadua beulah tuh sabulah-bulah acan cenah ai kana duit bapak ngajubain nya eta dina kitab geurnya lamun awewe lalaki manusia nu gelar di alam dunia ayeuna masih keneh gogorolongan eta lamun lahirna dina ahad ya hayu ya koyum oleh-oleh tikula ya ya hayu ya koymi hayu ya koymi hayu ya koymi sabaraha cenah kibogel ireng kakadu halang bae hiji nya oleh-oleh tikula teu awewe teu lalaki lamun anu Senin abi mah Senin ya Rahmanu ya Rahimu ya Rahmanu ya Rahimu ya Rahmanu ya Rahimu ya Rahmanu ya Rahimu lamun dina Salasa kumaha cenah Salasa ya Malikal Qudus ya Malikal Qudus ya Malikal Qudus eta tiap poe aya anu lahir poe anu jaga didamel ku Allah di dunia na awewe didamel sering urang ngarayakeun hari lahir urang bakal dijadikeun kakasih anu kasep lamun awewe bakal dijadikeun kakasih bakal dijadikeun awewe lamun lalaki di alam dunia dilahirkeun pan tinggal nanya urang man angka siapa kamu ieu aing si Ahad ya dimuliakeun ku sorangan baheula di dunia hayu ka surga jeung aing kunahan ya hari raya kota Rangkas Bitung rame hari raya hari lahirna kota Pandeglang rame hari lahir orang teu diramekeun ku urang pribadi pan salah deui bae urang tahun lilin bisi mah yang ginu nyarita ge Kiai Lilin batur mati hujalan kumaha mah kamahuru maneh bae beak bekabeuleuh banyak gitu Kiai Lilin eta pusing hadenya lamun dina Jum'ah ya Kapiyamumi lamun dina Sabtu ya Patahu ya Rojah lamun dina Kemis ya Aliyu ya Alimu eta saha bae lamun dina Rebo ya Kasiru ya Muntaha ya Kasiru ya Muntaha sabaraha cenah kibogel ireng kakadu halang bae ulah licik urang kadu halang ka dieu urang dieu terek nanya ijazah ka ditu nanya batas nawari deh terek kakadu halang licik kan diantos ku pribadosnya tah sakitu bae berhenti pribados wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadu halang bae